Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sadayana nu araya di bumi ya, anu manco dina channel YouTube na masing-masing ya. Ayeuna pendak bae jeung Bapak dina materi bahasa Sunda ya. Insyaallah tema dina ieu materi teh nyaeta ngeunaan aksara Sunda ya. Kunaon kudu diajar aksara Sunda? Bapak proklamator orang baheula pernah nyatakeun sing sahaja anu micinta bangsana kudu micinta oge kana sajarah. Nah, di dieu tangtuna aya hubunganana. Naon hubungan antara aksara Sunda dengan sajarah? Urang micinta sajarah Sunda atau Jawa Barat khususnya ya. Tentu orang kudu bisa macam-macam naskah-naskah heubeul nu aya di wilayah Tatar Jawa Barat. Salah saiji cara pikeun bisa maca naskah-naskah kuno tentu kudu diajar aksara baheula. Nah, ayeuna urang pedar ngeunaan aksara Sunda ya. Mangga satacan dilajengkeun urang saksian heula pasadayana ya para siswa nu manco di bumi masing-masing ya. Kreativitas mahasiswa Lises Unpad ya. Tingali kumaha cara mendarna aksara Sunda, mangga wilujeng nyaksian. Ayeuna urang lajengkeun deui kana aksara ngalajenna. Nah, pami dina basa Indonesia mah eta teh huruf konsonan. Dina basa Sunda, huruf konsonanna ieu nya ka, ga, nya. Ka, ja, nya. Ta, ga. Pa, ba, ma. Ya, ra, la. Wa, sa, ha. Fa, ha, fa, sa, ja. Ayeuna urang lajengkeun kana vokalisasi. Vokalisasi ieu biasana anu diluput. Salajengna vokalisasi lalangkeun anu aya di handap. Biasana ieu kangge aksara-aksara anu aya di handap. Ayeuna vokalisasi anu aya di sajajareun. Kira-kira kumasi orang yang diajar bahasa Sunda nu gancang cepet. Nah, aya tip sabaraha tip di Bapak diantarana usahakeun nyieun tulisan-tulisan aksara Sunda anu gampang diingat. Contoh ya, urang nyieun tulisan ngaran guru hidup siap ya. Ya, kasaksian misalnya mangga tinggal ya. Nu kadua oge tiasa nyieun ngaran guru hidup dina wangun. Nah, ngaran bisa dipajang di meja dan bisa dipasang ditempel dengan atribut ya. Salajengna orang lajengkeun deui kana materi anu tadi bade dipedar ya. Orang langsung bae kana latihan nulis ya, latihan nulis ya. Nah, aya biasa dilihat ya sadayana cara nulis anu tingkat kesukaranna tinggi
ya. Nah ini diantaranya menulis Dr. Andes Heri Purnama Kons, ya. Ya, maka pamain upami D, nah, teraya huruf vokal di mana, maka ditulisnya maka pamain. Jadi dibacanya ad, bukan dalai. Pananda diseratnya di payun, ya. Maka tanda buntut katukang ya. Kumarti huruf R berapa? Nah, jadi nggak mau pamain ya. Sampai panggul kayak puluhan ya. Pokoknya wajuku kayak huruf R ya. Karena R pemalan R itu pakai pamlaya, namanya pamlaya ya. Pananda si pernah di ujung ya, buntutnya apa yuk? Or pemain ya, nggak huruf S pemain oke ya. Nah ya di bahasana Dr. Andes Heri Purnama Kons biasa ditinggal langsung catat. Enggak. Ya. Kurang lajang kendai kamu nami sanesna ya. Jadi ada ini antara sesah namina Pamlaya. Pamlaya. Kecap-kecap anu sanesna anu kaetang sesah diantarana eng. Nah huruf eng. Contoh kecap Bandung. Bandung. B N D ini bacaan Bandung. Bandung. Baca ke karena saat sanesna ayat disebut pamingka gebya G turutna G B pamain beneran ayat terpraktis bukan saja ya ayat secara khusus ternyata pakai pamingka bunyinya jadi BY ya. Nah, ya bunyi atas ayat karena ayat pamingka ayat pamlaya jadi kesak kerja cakap 20 ya
kebiar. Ya, tinggal ya lajengkeun deui kanu salajengna ya. Aya kersa sanesna eta Adrianti. Adrianti. Aya panggil kersa. Pemain marji bisa belakang di belakang, jadi karena dipayakan jadi berubah ya enan payah jadi belakang ya. Aksara Sunda memang sesahna dina huruf-huruf nu tadi disematkeun Bapak aya pamika pamain ya, terus aya disebut pangwisan, aya panolong jeung sanesna ya. Oke, tidak diajar menulis aksara Sunda ya di mana ya. Sarana sebutan ngaran-ngaran guru nu aya di sekolah hidup ya supaya gampang-gampang. Tadi deui Bapak meratip ya. Lamun hayang diajar aksara Sunda nu gampang, coba nulis surat make aksara Sunda. Bahasa Indonesia bae heula ya. Nu kadua, hidup nyobaan nyen saja make aksara Sunda. Nu katilu cara tadi nyieun ngaran-ngaran guru hidup supaya babada hafal. Oh, pamika teh kieu. Oh, pamisa teh kieu. Oh, panyebu teh kieu, pambulu teh kieu. Ya. Eta tip kanggo supaya babar inget diajar aksara Sunda ya. Mun sakitu materi ti Bapak mudah-mudahan aya manfaatna ya. Kanggo hidup anu di bumi ya. Kedah seueur ngadoa ya. Musim wabah siga kieu urang sada itu pembelajaran ti Bapak dinten dieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.